Kartas lanjut BUDAK dihijikeun jadi nu kadua dina budak aya huruf naon U di dieu hartosna budak teh urusaneun teu cukup ngabiayaan, teu cukup dibere jajan, teu cukup dibayarkeun SPP sakolahna, tapi budak oge kudu diuruskeun. Nu pangseringna ngurus budak kira-kira bapana atawa indungna. Wis ibu-ibu deui wae. Matakan balesan kanggo ibu-ibu anu sabar ngurus budak mah surga. Lain amin-amin osok sabar tara sakapeung berarti sakapeung mah kadang osok kadang sesering nama ngaku gini. Ibu kedah tiasa mencontoh akhlakna mamah Imam Sudais. Terang Imam Sudais ente Imam Sudais teh imam di Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Madinah. Di Mekah. Di mana? Di Mekah. Karantos ka itu. Haroyong. Tos daftar teu acan. Gaduh artosna henteu. Leumbang we ka itu. Tapi wios Pak danu gaduh Mekah Madinah mah Gusti Allah nu tiasa angkat jarah Mekah Madinah teh ku nasib dinasibkeun ku Gusti lain ku nisab. Ayeuna di urang loba jelema nu beunghar hartana loba tapi teu dikersakeun ku Gusti tiasa nincak tanah suci. Leres teu? Aya jalma beunghar daftar haji mang tahun-tahun waktuna diangkat angkat hajian dipanggil tipayun ku Gusti alias maot tipayun. Aya nu kitu. Matak ngadoa ka Gusti teh sing dipaparin nasib. Siga di abdi di Cipongkor, Cijambu alhamdulillah ngagaduhan tatanggi aja aki-aki jeung nini-nini. Biasa disebut teh si emak jeung si abah. Bumi na oge tina bilik hinis lantaina tina papan tina talupung. Kanggo tuang sadi dinten eta si emak jeung si abah teh ngandelkeun tina hasil buburuh ka batur. Lamun dipikir ku logika apa punten sigana moal tiasa angkat umroh duaan sakaligus. Leres teh. Tapi kamari nembe keneh. Sateu acan ditutup kanggo ibadah umroh kamari nembe keneh angkat. Abdi teh penasaran naros kasih emak teh cek abdi teh mak gening alhamdulillah mak tiasa angkat duaan jeung si abah umroh di mana ongkosna cek abdi teh dijawab ku si emak teh neng nais pan emak teh boga budak bungsu gadis kamari teh ditikahkeun ka aki-aki juragan emas. Nya alhamdulillah samingon beres resepsi dipangkatkeun emak jeung si abah teh duaan umroh. Alhamdulillah. Aya jadi pelajaran kanggo urang dieu. Namun ibu hayang tereh angkat umroh. Ketikahkeun budak ka aki-aki. Aki-akina nu beunghar. Barade moal. Urang munajat ka Gusti mudah-mudahan urang sadayana sing enggal dipaparin nasib tiasa jarah Mekah Madinah amin. Ya Rabbal alamin. Teraskeun Bu. Jadi Imam Sudais teh imam di Masjidil Haram di Mekah. Eta keur alitna meujeuhna segar dek kieu tah. Imam Sudais teh nuju sami kieu bangor kacida luar biasa. Pernah suatu ketika ramana Imam Sudais bade kadongkapan tamu. Pan biasana adat di urang lamun bade aya tamu sok marasak disuguhan. Deres teh. Mamahna Imam Sudais masak dugi ka pinuh sameja teh ku tuangeun hungkul.
Apa yang terjadi saperantosna beres masak ku bangor-bangorna Imam Sudes eta tuangan dina meja kabeh dipurulukan keusik. Lamun ibu dikitukeun kudu jadi budak rek dikumaha eta budak dicekek. Bu rek dikumaha tuh nya da teu salabar teh ya kupingkeun mamahna Imam Sudes mah teu kitu ningang milari tuangan dina meja kabeh aya keusikeun teh ngadon dikieukeun. Gusti Sudes anjeun teh meuni soleh-soleh teuing indit cenah ka itu ka Masjidil Haram jadi imam di ditu. Tepira ucapan sakitu ayeuna diijabah ku Gusti Allah. Imam Sudes jadi imam di Mekah. Pelajaran anak naon? Kade ibu bapak lamun kesel kanu janten budak ulah sok ngucapkeun kagorengan. Da biasana di urang mah kesel ka budak hese dititah ngaji, hese dititah salat. Ngomongna teh dasar si kedul. Jujur, osok itu ka budak. Atuh budak rek iraha jadi rajin. Ada salah indungna keur kesel nyebut dasar si. Nauzu. Kade al kalamu doa, cariosan teh doa. Kantenan doa sepuh kanu janten murang kalimah sapertos doa nabi kanu janten umatna. Cepet diijabah. Khawatir nalika ibu kesel ka budak ngucapkeun kagorengan, ucapan eta diijabah ku Gusti. Matak ayeuna mah teu saeutik budak anu masa depanna diruksak ku kolot sorangan sabab teu ngajaga kana carios. Nauzu. Ti ayeuna mah kesel ka budak teh rubah. Lain dicarekan ngucapkeun kagorengan tapi kieukeun, Gusti ujang neng geulis kasep anjeun teh meuni bager-bager teuing. Didoakeun siah kumaha sing jadi ulama besar, pengusaha sukses, orang kaya dermawan. Osok nyarekan budak siga kitu. Paingan budak bedegong oge atuh. Tapi ayeuna mah sok ngurus budak teh kudu sabar, ulah arah. Kartos Bu. Lanjut. BUDAK dihijikeun jadi nu katilu dina budak aya huruf naon? D. D di dieu hartosna budak teh didikeuneun. Teu cukup dibiayaan, teu cukup dibayarkeun SPP-na, teu cukup di bajuan, teu cukup dibere tuang. Tapi budak oge kudu eta tanggung jawab pangageungna sepuh kana janten murang kalih mah. Pan hese ngadidik budak teh leres teu. Matakan didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur da benten atuh. Kapungkur mah lamun budak hoyong nuang katuangeun anu teu sok dikumaha heula. Sing tarik dikumaha? Dibeuweung. Ari ayeuna aya nu sok dibeuweung? Bu aya henteu? Teu aya, ayeuna mah make blender. Matak budakna lieur wae. Ta eta budak nu resep pulang anting teu dek cicing teh turunan. Da baheula macan aya blender masih manual dibeuweung. Saparantosna lemut dihuapkeun kana lambay budakna bari ngucapkeun kalimat thayyibah bari sholawatan. Ibu-ibu baheula mah ngahuapan budak teh salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Terus gitu bari sholawatan baheula mah matak nu lebet kana patuangan murang kalih teh janten barokah.
jeung tina kabarokahan eta leuleuy hatena babari di papatahan budak baheula mah. Leres teu? Beda jeung ayeuna. Budak ayeuna mah di papatahan ku kolot ngadon ngalawan. Bisa nembal. Betul? Sabab ibu ngahuapana lain dibarengan ku sholawat zaman ayeuna mah. Ngahuapan budak teh kicau, kicau, kicau mania. Cek budak heuwe da urang teh manuk kicau kicau. Kitu mah lainna jadi barokah ngadon mencret budak. Ada barokah nak barokah lagu. Nauzubillah. Kapungkur mah Pak ibu-ibu nimang-nimang budak teh mangpu budak. Da bari dikieukeun kapungkur mah bari sholawatan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah baheula mah kitu. Beda jeung ayeuna. Ayeuna mah budak dipangku ditimang-timang. Gusti meuni katep-katep teuing ieu teh putla caha. Jujur osok dikitukeun orok teh osok. Sok aya nu kitu? Atuh budak ngahulang. Jadi sabenerna kuring budak saha. Bapak oge sami deui. Uih ti luar kota mawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budak. Ayah puyang. Apaan cadel budak mah ayah pulang. Bawa ecek mawa. Da bapana teh terharu ger disampeurkeun budakna bari dikieukeun Gusti meuni pintel-pintel teuing ya teh putla caha. Atuh budakna mundur bari nunjuk budak sia. Nyaha budak dikitukeun mah lieur. Leres teh? Eta ka budak ulah putla caha sidik budak ece. Jadi didik murang kali teh sing leres. Punten ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak haok, lain make kuplak kaplok, tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan, betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kalih anu soleh teu cukup ngadoa. Rabbi habli minas solihin, rek nepi ka ceurik getih oge ngadoa hungkul mah moal cukup. Tapi kedah dituturusan tegasna mah kudu dicontohan ku indung bapakna. Kahartos Bu? Ulah ieu mah ka budak neng ieu tutupan orat. Make baju muslimah, make kerudung teh sing syar'i, ari aja bubudu gulang. Punten Bu, da zaman ayeuna mah awewe teh ari kerudung telesot, ari rok merosot. Nauzubillah. Tapi alhamdulillah di dieu mah ibu-ibuna marake tiung. Di dieu mah ngan teuing geus di dieu mah. Apaan bubar we pangajian di dudu tiungna teh. Hareut ararat bayeng. Da abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara. Tah, nutara make tiung heg make ayeuna ka ciri nyararengson.
Wios teu kedah diomekeun wios. Antepkeun we cenah Nixon. Jadi kanyahoan. Eta kitu di piwarang teh bari dicontoh. Bapak oge sami. Ngomong adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasana cek bapak ka budak teh jang kadenge geus adzan jugra indit ka masjid. Aya nu sok kitu di dia bapak-bapak. Kirang tepat Pak eta teh kedahna mah kieu ujang ka kuping tos adzan hayu urang ka masjid benten henteu tadi mah jug ieu mah tadi mah nitah ieu mah dibareng kahartos Pak. Jadi ngadidik budak zaman ayeuna kudu make teraskeun nu kaopat dina budak aya huruf naon di dia hartosna budak teh arahkeuneun. Teu cukup dibiayaan, teu cukup diuruskeun, teu cukup dididik hungkul, tapi budak oge kudu diarahkeun. Saur Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam, fa inna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Sakabeh budak nu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama angin indung bapakna nu ngajadikeun Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi. Babarina mah kieu, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena akhlakna rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh murang kalih anu pinter arahkeun ka sakola, tapi lamun hoyong gaduh murang kalih anu soleh arahkeun ka pasan. Cik atuh Kang lamun rek babagi engke di akhir tong ngaganggu kana ceramah. Tingali si Ojo ningalina jadi ka akal. So, bios Bu. Nu dibagi teraskeun babagi ibu tetep fokus ka dia siap. Teraskeun. Jadi lamun hoyong gaduh murang kalih anu pinter arahkeun ka sakol. Lamun hoyong gaduh murang kalih soleh arahkeun ka pasan. Tapi da zaman ayeuna mah pasantren teh kurang dukungan. Leres dah. Sakola jeung pasantren kana pasantren berat sabelah, Pak. Tingali budak rek sakola mah kabeh ti luhur nepi ka handap barangna meuli anyar kabeh. Rek asup SMP kerudung anyar, topi anyar, saragam, sepatu, buku, pulpen, tas anyar budak rek sakola mah. Nah ari budak dek masantren cek amangna jang geus dek masantren mah tong meuli baju aya urut mang baheula. Budak hayang ganti Quran cek indungna jang da Quran mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut emak ke masantren. Di mana mak Qur'ana? Itu di pangbeasan di goa. Dicokot ku budak pek mah Qur'ana geus sarobek balolong dihakan beuri. Cek budak mak geuning ieu Qur'an teh geus sarobek balolong kieu. Ibu kumaha nembalana? Leman bager leman da ayeuna mah aya super glue. Atuh mutek budak teh ngeleman Quran nepi ka alam nasroh ngarendeng jeung alam taro. Cek abahna jang geus nepi ka mana ngaji? Alhamdulillah geus 2 alam. 2 alam da puguh ngarendeng. Mangga ibu bapak sakolakeun budak sing luhur. Beres SMA dikuliahkeun nepi ka S1, S2, S3 mangga teu aya nu ngalarang. Tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna sabab pinter matematika teu ngajami
ngajamin budak jadi soleh. Lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi soleha. Beres tak? Budak sekolah tinggi-tinggi teu ngajamin bisa tawasul, bisa ngaos yasin jang kolotna. Betul? Mata hati-hati. Bakal beda antara budak nu disakolakeun hungkul jeung masantren bari sakol beda. Nah cenah Neng Naiswanian nyebut beda sabab tos kalewati eta teh tos aya buktosna. Di abdi di Cipongkor Pondok Pesantren Al Istiqomah Cijambu Babakan aya murang kali santri pangalitna kelas 3 SD. Anjeunna ti Bogor. Janten ku sepuhna dipasantrenkeun, TK-na dipasantrenkeun di Karawang, SD-na dipasantrenkeun di abdi di Cipongkor. Ti kelas 1 ayeuna tos kelas 3 tahun. Mimiti datang ka pasantren eta murang kali teh masih keneh legeg jang siga di lemburna. Tapi pilari samingon 2 mingon sabulan cicing di pasantren rubah pak akhlakna. Nu biasana papah legeg siga kieu siga di lemburna. Tapi tos sasih mah di pasantren rubah. Ningali guru jarak 300 meter eta santri tos kieu aja teu antunan nengak mastakana. Padahal teu dipiwarang ku guru teu dititah siga kitu. Tapi kebiasaan di pasantren siga kitu. Guru di ditu keneh santri tos kieu. Guruna beres ngaliwat tos teu kapilari deui nembe santri teh kersa cengkat deui. Teu dipiwarang, tapi kebiasaanna akhlak di pasantren siga kitu. Matak nu namina budak di pasantrenkeun mah akhlakna teh dididik 24 jam. Numawi bakal benten antara disakolakeun hungkul jeung masantren bari sakol. Bade ibu marasantrenkeun murang kali. Insyaallah mamoa. Sok da insyaallah na urang Sunda mah moal. Matak jeung abdi mah tong insyaallah mun bade mun moal. Sakali deui ibu ditaros barade marasantrenkeun budak. Awas lamun henteu. Kacida nalangsa lamun ibu teu gaduh murang kali nu dipasantrenkeun. Engke karaosna nalika tos maot. Rek saha nu ngirim tawasul, rek saha nu ngirim yasin, lamun lain budak sorangan. Betul? Mata kedah saimbang antara sakola sareng pasan ulah berat saber. Malihanan masaur Albert Einstein, science without religion is blind, religion without science is blind. Yes? Ngerti henteu? Nah, ujug-ujug yes. Paingan Allah hok teh meuni sarere. Hartoskeun teu kenging Bu. Kirang langkung kieu hartosna. Ilmu teu dibarengan jeung iman buta. Sakola hungkul teu dibarengan ku pasantren buta. Naon buktosna? Loba ayeuna jalma pinter, jabatanna tinggi, ilmuna luar biasa, tapi menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan pribadi. Leres teu? Contohna nu ayeuna caricing dina jabatan. Damelna rapi, make jas, berdasi, tapi janten korupsi. Nauzu, negara ruksak teh kudu kararitu. Matak zaman ayeuna mah Kang, dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang benar di penjara, yang salah malah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Saderka salebuletar tumpak sado dicepretan. Merdeka beki modern nu bodoh beki awut-awutan. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pemimpin semakin subur. Lebih baik kita berjalan kaki, punya harga diri, daripada bermobil Mercy hasil nyuri jeung korupsi.
Betul? Kesel atuh da abdi mah. Baca kesel kita. Negara ruksakna teh kudu kitu, pinter tapi henteu bener. Sakali deui pinter tapi henteu bener. Eta contoh jalmi gaduh ilmu tapi teu gaduh bahaya teh. Bahaya. Ayeuna urang balikeun lamun gaduh iman hungkul, gaduh akhlak anu sae tapi teu pinter, cilaka bisi katipu ku batur. Da zaman ayeuna mah seueur anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tai uci. Sarua warna beda rasa. Siga heureuy eta teh Pak, padahal mah leres. Sok tembalan sarere. Dodol hideung tai ucing. Dodol amis tai ucing. Tuh, nya tugas ngasaan mah apa? Dodol jeung tai ucing sarua warna beda. Pan ayeuna ge Pak seueur di urang nu sapertos kitu, hareupeun mah bager, tukangeun mah ngomongkeun. Aya nu kitu. Hareupeun mah bager ngadukung, ai tukangeun mah ngadu domba. Aya. Aya. Bahaya henteu? Bahaya. Eta contoh jalmi gaduh iman, akhlak sae tapi henteu matak zaman ayeuna mah kudu saimbang antara sakola sareng pasan ulah berat sabel. Jadi arahkeun ku ibu ti ayeuna budak teh sing sae kedah tepat. Hoyong pinter sakolakeun, hoyong soleh pasantren. Saena mah seimbang, masantren bari sakol kahartos. Tah eta cenah Bapak Ujang Ibu Ai, kewajiban sepuh kana janten murang kalih nu kaopat nyaeta wajib ngarah. Lanjut. BUDAK dihijikeun jadi ayeuna mah tos terang hartosna. B na biayaaneun, U na urusaneun, D na didikeun, A na arahkeun, K na arapal kan nih karena kawin. Sok sakali dising kompak. BUDAK dihijikeun jadi B na biayaaneun, U na D na A na K na. Alhamdulillah Pak Ujang, Ibu Ai, Bapak Usman, Ibu Erna parantos ngalaksanakeun kewajiban terakhirna kana janten murang kali nyaeta ditikah. Kusabab abdi mah teu acan nikah, matak bade naros heula ieu kanu tos narikah. Ari nikah teh naon ece? Kita geus karawin acan. Nah, kalah oloh kan. Nikah teh naon, Bu? Nikah teh upami saur pemuda mah singkatan NIKAH, nikmat istuning karasa aduh haneut. Cenah eta ge. Terus nikah teh nikmat, Bu. Araya ieu teh araya. Nikah teh ibadah anu nikmat. Leres nikah teh nikmat. Naon buktina? Betul, pan urang oge sadayana nu ngajarentul di dieu teh hasil tina
nikmat. Masya Allah, luar biasa. Bade teu nikmat kumaha janten panganten mah. Nu biasana asaeful subuh-subuh teh masih keneh wiridan di masjid. Waktuna nikah mah kamari sasi April didangdosan make jas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Kumis lagi mendingan jeripit gitu. Luar biasa. Nu biasana teh Sinta subuh-subuh teh masak, nyangu, ngepel, beberes. Waktuna nikah mah didangdosan gelis bagaikan ratu. Tong dikitukeun era. Leres teh Bu? Gelis sareng kasep janten panganten. Begitu dongkap rombongan asaeful beserta keluarga besar di Bandung ka Cianjur. Disambut ku sholawat. Reang di sholawatan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a gitu. Coba bapak nu datang aya nu nyambut ente. Ibu nu dongkap aya nu nyambut ente. Sabab lain panganten mah nikmat disambut. Saparantosna disambut teras ngariung ngayakeun ijab qabul, tos ijab qabul disandingkeun dina kursi pelaminan tuh siga ayeuna. Red asaeful ninggal teh Sinta da bari nyanyi. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Teh Sinta moal eleh ditembalan lagu asaeful teh. Lirikan matamu menyentuh hati. Nah ari torojo teh bagian parasmanan manggul sangu tak gendong cuman hampuranya tukang parasmanan hampura. Dan nikmat soteh panganten anyar nu lainna mah raripuh. Komo ka tukang masak mah leres teh. Kan punten ieu mah ka tukang masak lamun bade ngasakan daging make laja omat lajana kudu diparut. Satuju teu? Lain kunaon abdi kamari ceramah di Garut nyiuk 2 bukur jurig laja. Jeung panitia teh kalah nanya, nah neng nais dagingna teu dituang, cek abdi teh nah teh hakan ku akang. Da laja. Duka di dia Bu Ai diparut henteu. Bisa nipu kamu balik. Luar biasa Bu, nikmat jadi pangan bagaikan artis dina sapoe panganten mah. Ngantri nu hayang sasalaman, ngantri nu hayang diparoto. Leres teu? Bahkan pan nepi ka didamel dina laguna nyanyikeun entong. Teu naon nyanyi. Bisi aya nu panatik taresep majarkeun teh lah Neng Nais mah ceramah teh nyanyi wae. Punten Pak, abdi mah nyanyi teh masih keneh nyambung ajang tema. Maneh mah teu nyanyi teh teu bisa sakitu. Teu kudu riweuh. Ngan abdi mah aneh ibu hajat kunaon ari penyanyi dangdut nyanyi dina panggung teh sok loba nu nyawer. Nah ari ieu mau balik tadi ceramah solawat nyanyi eueuh nyawer. Tak rada leuleus. Teuing acan.
Eta tas nama tos disosoren ku ibu hajat tadi. Alhamdulillah araraya ibu hajat bapak hajat di kedua belah pihak mempelai pengantin pangantena aya dina pelaminan agar silaturahmi tidak terputus aya meureun 100 kudu diemprakan dalam japati. Siap Bu nyanyi siap. Siap. Tah kieu laguna teh. Panganten siap. Tah kieu laguna. Duhai senangnya pengantin baru. Shalala mah geus biasa. Coba ayeuna mah ubah kudu rada kreatif atuh. Lain shalala kieu, teroret gitu. Siap? Tuh siap coba. Oh. Bu siap? Teroret. Siap jang? Lamun henteu nyawer keneh karoret. Siap teh? Bantuan sing tarik siap. Duhai senangnya pengantin baru. Karek maju. Alhamdulillah. Nuhun ibu hajat tepuk tangan heula atuh sadaya. Nuhun ibu hajat. Ya Allah di dieu mah ibu hajat keur geulis teh kayung-yung meuni balageun. Lala benar. Alhamdulillah nuhun ibu nuhun. Cair barudak. Saya tak ayak meren. Baca Allah ka era. Nyiluan ayak meren ai nyawer henteu. Alhamdulillah nuhun nu parantos nyawer. Tapi dak saleres nama abdi tara biasa disawer teh. Ileres tara biasa sakieu. Aduh ya ibu di Cianjur alhamdulillah. Nuhun. Hatur nuhun. Cair deui barudak. Teruskan Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing janten uswatun hasanah. Nu parantos nyawer teh istri hungkul ibu hajat tuh. Nu di Bandung, nu di Cianjur, alhamdulillah teh Sinta oge nyawer. Mudah-mudahan sing janten uswatun hasanah. Piraku pamajikanna nyawer salaki dangda. Setuju Bu. Teruskan. Bapak hajat molotot. Teruskan. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya pengantin baru, alhamdulillah. Duduk bersanding bersenda
alhamdulillah eta lagu barokah je menang diapalkeun sajam tadi dina mobil teh ngahasilkeun. Nyawerna oge alhamdulillah. Bapak Ujang teras Asaipul kalih Bapak Usman alhamdulillah kembar tilu eta mah. Acukna sami, kumisna sami. Doakeun mudah-mudahan nu parantos nyawer nu parantos sedekah masing digentosan ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Sing langkung dilancarkeun usahana, sing langkung dijembarkeun milik rezekina. Ya Rabbal alamin. Teraskeun ceramah, teraskeun nyawer. Urang teraskeun ceramah heula we nya. Dan kemeren nu bade nyawer mah kahareup sorangan. Talagu nu bieu ngabuktikeun nikmatna jadi panganten. Tapi punten Asaiful teh Sinta nikmat soteh dina pernikahan henteu salamina. Sabab sabadana nikmat bakal timbul tahap anu kadua nyaeta ujian cobaan dina rumah. Leres teh? Bu jawab sing kompak. Nupang seringna janten ujian dina rumah tangga kira-kira urusan naon sih? Pak urusan naon? Ekonomi. Matak bapak ulah aneh zaman ayeuna mah lamun pamajikan dibere duitna kurang, biwirna teh sok ngadak-ngadak nyingsat sabeula. Ta eta teh kurang duit. Da ibu-ibu ayeuna mah nyarebret paranasan. Jika angkot kumaha setoran. Setoran leutik nyangeyeng. Paranasan Pak, tatangga kabeli kulkas ibu panas tiris. Gibrik muriang masuk angin. Ningang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. 2 pintu. Tatangga kabeli Pajero, ibu mah lumpat ka warung meuli Panadol. Darieut kana mastaka. Tatangga kapeser motor anyar ger diomongkeun. Ojo tingali si itu mah kabeli motor anyar. Eta mah menang nganjuk. Napa ti mana eta menang nganjuk? Yeuh da kaciri motor menang nganjuk mah tina sorakna oge. Kumaha kitu? Kieu tah sorakna teh ningang digas dina tanjakan setoran. Direm dina pudunan kiri di. Punten Pak, dah beda motor nu langsung lunas mah nalika dicetrekeun teh cash. Ieu mah mending ngagoa kiri di. Padahal da moal ngiluan maya. Tapi meni resep ngomongkeun batur teh na uzu. Kade Bu. Tong sok paranasan ka batur, ulah iri dengki kata tangga, ulah sok ngomongkeun batur sing karunya ka salaki. Sabab naon? Dina Islam mah istri nyieun dosa ngalakukeun maksiat, salaki kabagian dosana. Bu, ibu nyieun dosa ngalakukeun maksiat, salaki kabagian dosana. Tapi lamun bapak nyieun dosa ngalakukeun maksiat, ibu mah teu kabagian dosana. Tuh si aja di tukang mah yes. Lain alhamdulillah aja sing karunya kasalaki. Rek iri dengki ka batur rek ngomongkeun batur teh pikir-pikir heula karunya salaki sabab kabagian dosana. Urusan duit mah urang sing yakin, urusan rezeki mah sing yakin ka Gusti. Pan Gusti teh anu maha beung. Selama masih kena hirup di alam dunia, urang teh pasti bakal dirizki. Seleres nama biaya hidup itu murah, nu mahal mah gaya hidup. Terus
matakan kunaon ayeuna loba jelema nu stres Pak, loba jelema nu lieur sabab hayang loba gaya teu kacumponan jadi lieur. Matak saurpun guru mah kade kahayang kudu kumaha kadaek. Kahayang kudu kumaha. Bapak hayang gaduh imah gedong mobil mewah sawah lega duit loba atuh sing daek usahana. Terus ieu mah hayang gaduh imah mewah mobil megah sawah lega tapi tara daek usaha pan lieur. Betul? Jadi kahayang kudu kumaha kadaek sing yakin ka Gusti. Sabab Gusti nu bakal ngarizki asal urangna tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lamun urangna tawakal ka Gusti pasti bakal dirizkian ti mana wae jalana nu teu disangka-sangka. Mudah-mudahan sarena nu halatir dina ieu pangaosan sing dijalembarkeun milik rizkina. Ya Rabbal alamin. Jadi ekonomi mah mangrupikeun salah sahiji permasalahan dina rumah tangga. Kade asaepul teh Sinta pasti bakal seueur ujian cobaan dina rumah tangga. Ngan kuncina menghadapi ujian rumah tangga kedah sabar. Lamun teh Sinta asaepul sabar menghadapi ujian rumah tangga, maka rumah tanggana bakal jadi rumah tangga anu hasanah, nyaeta keluarga anu bagus. Tapi nu kadua lamun asaepul teh Sinta henteu sabar menghadapi ujian cobaan dina rumah tangga, maka eta rumah tanggana bakal janten awet tapi nauzu. Urang doakeun mudah-mudahan ieu panganten baru masing janten rumah tangga anu hasanah. Amin. Ya Rabbal doakeun teh Sinta asaepul sing janten pasangan suami istri anu soleh solehah. Bu ari salaki ibu tos soleh teu acan. Pak ari pamajikan bapak tos solehah teu acan. Ari ibu hoyong jantan istri solehah. Teh Sinta hoyong jantan istri solehah. Hoyong, Bu hoyong. Lamun ibu hoyong jantan istri solehah, Teh Sinta hoyong jantan istri solehah, sok mangga turutan Siti Khadijah. Lain Siti Khadijah urang dia. Siti Khadijah bojona Rasulullah turutan. Solehah Siti Khadijah mah. Bahkan wanita yang dijamin jadi ahli surga itu baru 4 orang. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Asiyah, Maryam. Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. Ari ce mimin, ce edoh, ce kokom, bitati, bituti macan pupu. Ya leres teh. Urang mata acan pupuh jantan ahli surga. Matak lamun ibu hoyong jantan ahli surga hoyong solehah turutan Siti Khadijah. Saur teh Sinta teh emang aku masih neng naik Siti Khadijah teh luar biasa. Siti Khadijah mah lamun Kanjeng Nabi uih ti mamana begitu dongkap ka bumi teh dipapageun ku Siti Khadijah mah nepi ka lawang. Ari ibu osok mapageun salaki